Fangsir fil ibtida wa fi badai sila wa haisu inna liyaminin mukmila. Terus ukiyat bil qawli au halat mahal halin kasurtuhu wa idni dhu amal wa kasaru mimba di fi'lin uliqa billami ta'lam innahu ladzu tuqa. Tos tingalikeun. Jadi dina tilu bet ieu urang bade ngajelaskeun kana hukum hamzah lafaz inna. Dina tilu bet ieu bade ngajelaskeun kana wajibna ya ngasrohkeun hamzah lafaz inna dina genep tempat.